Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui jeung abdi Dewana Azhar Arif ti acara Warta Sunda. Warta dinten ieu nyaeta kasus leungitna mahasiswa UI atawa Universitas Indonesia. Kasus leungitna mahasiswa Universitas Indonesia kajadian deui. Ayeuna nu jadi korban nyaeta mahasiswa Fakultas Kesehatan angkatan 2016. Namina Lutfiah Sari. Anjeunna bejana leungit secara misterius tina Senin 2 Oktober 2017 lalu. Humas Universitas Indonesia Depok, Tarigan, nandaskeun ayana peristiwa eta. Sanajan awewe nu tiasa dipanggil Egi, acan bisa ngomentar loba lantaran kasusna geus ditangani pihak fakultas. Orang tua nu bersangkutan geus lapor polisi. Nah, anu terang detalna nyaeta merencangan fakultas. Marahnena koordinasi langsung ke orang tua korban, cek Egi. Terakhir katingali, Lutfiah Sari aya di sakitaran area kalulusan teknik. Saenggeus eta, Lutfiah teu bisa dihubungi ku keluargana atawa ku rerencanganana. Sanajan Polresta Depok acan nurunan katerangan resmi kana kasus eta. Sakitu wae warta dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.